Oh, Alhamdulillah bisa ketemu sama Besan. Besan sama Besan. Ah, ini Besan sama Besan. Besan ieu mah najan kolot kumaha ge aya turutanan keur urang, guys. Turutanan naon, Mbak? Turutanan teh ieu teh sok semangat wae si Abah mah. Najan geus loba huisan ge nya, Bah. Jadi da huis mah eta mah naon atuh da kitu huis kolot. Huis ge kolot. Tapi najan geus kolot ge semangatna wah cari nafkah buat si emak. Bisi teh dibere naon, Bah? Bisi teh dibere mopok cenah tah. Mopok naon mopok galengan tuh. Ayeuna ge nek ieu cenah nek ka pasar nek yang naon teh? Yang naon, Bah? kacang. Nek yang kacang cenah. Kanu kacang mah resep wae. Cenah resep wae cenah si Abah. Alah, aing euy. Ieu teh besan Abah, engkus sama engkus, guys. Ai Abah mah cenah kasep ganteng. Tapi itu payu. Abah mah moream ge kitu anu payuna amun neangan duit Abah mah selalu semangat. Tapan urang teh henteu naon teh najan urang geus kolot kumaha ge tapi urang neangan duit teh kudu guys. Kudu semangat terus urang teh neangan cuan biar dapur ngebul. Biar nggak dapur ngebul tah kitu. Yang penting mah dapur ngebul, nek bentukna naon. Ngebul. Aduh. Yang penting bentukna naon ge penting ngebul cenah. Jadi pan urang teh kudu semangat neangan duit, neangan acis untuk menafkahi anak istri kita. Gampang ketang da anak mah geus digararape kembae we. Keur urang mah heula ayeuna mah. Mata kitu dulur. Pokona mah kudu diturutan ya kolot-kolot urang teh. Ulah gampang menyerah. Ulah cenah beban kehidupan teh cenah berat. Ulah sok ngomong-ngomong beban kehidupan. Sararea meureun beban kehidupan ada kitu tah. Atur nuhun sadayana dari panjang-panjang tentuna mah kadijadinya keneh, guys. Cing sarara mangatnya ageng milikna panjang umurna banyak rezekinya hatur nuhun.